Geus we ayeuna mah kieu Bang Andre nya. Ahok ayeuna geus nabeuh kendang perangna tah. Geus awong-awongan dina medsos, dina podcast-podcastnya jeung lain hiji eta teh loba geus nyebar. Artina Ahok geus buka diri siap tempur. Tah kawas kitu. Nah, ayeuna kieu. Apaan ceuk dina kaidah hukum oge? Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Ayeuna Ahok geus mendalilkan ya. Kitu sebenarnya tah di Pertamina teh hegeus weh panggil tah Ahok teh. Lamun Ahok geus dinilai ku sararea nya ku institusi nu berwenang eta ternyata henteu baleg keteranganna tidak sesuai dengan fakta jeung kenyataan. Urang rarejet ku sararea nya bet ngaliarkeun taris hate tah kitu mending oge. Nah daripada ti ayeuna dikantegan pan kaos anu sieun ku Ahoknya. Kaseureun pokona mah.